Si horeng nyerelek ti isuk ayeuna geus tengah poe ayeuna geus sore deui meureun tereh peuting urang teh tereh disampeur ku si terong malam ieu teh terong naon terong oh buta terong teh kapan ayeuna teh rek menta wadah lain cenah nyugu ayeuna geus meuli rampe geus meuli eta naon teh geuning pargi ngukus teh menyon Wei, teu meunang. Aduh. Eta teh aduh. Heeh. Manyun. Gareng gade sileing da. Gade sileing. Kang malikeun rejak. Lain ai dewek beunghar teh sia mah serenge kunaon sih teh? Jadi si Gareng mah da suka teh digawe manehna. Heeh. Nah, orang isi jadi sisirian gitu ke dewek. Menyon. Iya, ai salah, lain ai germa beungar mah pan. Menyan gitu sia. Nya jadi wayahna dina lebah dieu ijem oge areng. Ya. Bisi dewek peuting engke teu bisa ngalawan. Kasih terong. Da si buta teh geuning. Jadi wayahna gareng tuluykeun si ijem teh ku si laing. Kumaha teh maksud akang cing jelas. Apaan dewek teh ngaji? Waduh kan. Kuring teh tadi nama bunga. Heeh. Di beja-beja ku kuring kata tanggal lanceuk kuring ngarang cepot ena jadi beunghar. Cileing dibejakeun ku cileing. Da kuring teh nyaho saeutik ge akang ngaji panya teh beunghar teh jiga tetangga kuring kan nu sabeula beunghar ngadadak sarua jiga akang. Heeh. Tetangga kuring mah lain ngaji. Naon? Keur moyan. Heeh. Pangangguran ngorehan taneuh. Tuluy. Aya kuningan. Terus dikorehan. Gimana teh di Binong? Eta ngorehan kuningan ti Binong nepi ka Cicadas. Dina jero taneuh kabeh loba Kang jadi beunghar ngadadak. Nya, yai. Dewek teh ngalamun ieu teh euy. Ngalamun pikasirieun kudu kumaha sirina aing. Yai. Tah jadi urang teh teu satuju lamun akang ku jalan ledrek. Ledrek si model ledrek ge disebut ledrek itu. Ai akang di beunghar jalan medok atuh. Ente jalan bersih. Cak kumaha pandangan si laing ayeuna jeung si ijem dewek kulantaran ayeuna buta terong geus loba ngirim harta kekayaan ngirim kahadian wae ka dewek jadi mulang tarimana teh meureun dewek teh ngorbankeun moal dulur moal si ijem ngan dewek ge mere korban sorangan. Eta risiko Kang. Lamun akang ngorbankeun dulur sajabana kabeungharan moal maslahat dosa saumur-umur. Auzubillahi min dzalik astagfirullahaladzim la ilaha illallah Gusti Maha Agung. Muga-muga abdi ditebihkeun tina sagala rupi godaan setan anu rukutuk. Tong ngeureuykeun agama reng. Tah. Brai kuring cangkup kumaha Kang? Jadi muga ditebihkeun
tina godaan setan anu terkutuk. Namun gitu akang ilmu lilin. Kabatur bisa nyangan sorangan leeh. Akang kakuringalingan gini akang sorangan teu eling. Oh jadi siling teh mancing ngomong bieu kitu teh ka dewek. Museup. Cenah naon. Cenah naon tak kitu reng. Ayeuna pikir kusingna mending si Ijem wae wadakeun. Ai cek kuring mah Kang du. Acik dek mending si laing reng. Aduh kan cigarek. Kang cek kuring dunya moal rugi leungit Ijem hiji. Jadi Balik-balikan nang aya Ijem da reged alam. aya gitu. Ngareged kumaha? Ilangkeun sama sekali. Di bumi hanguskeun. Oh di bumi. Di bumi teh dihanguskeun. Ari ayeuna huntu geus hangus, tinggal awakna kabeh. Cigarek kaki. Sanggeusna awakna beak tinggal irung pegek. Ai irung pegek mah urang Kang. Yo, urang piraku kudu korban jiwa. Sedangkan urang mah awewe teu nyaho naon, urang mah teu nyaho menang naon, teu nyaho menang naon. Ish, Penting nama nyaho beunghar. kuring nyaho si akang jalan kotor kusabab euceul loba ting tuntutan kana jadi salaki. Tuntutan maha. Nempo tetangga meuli video kasurupan. Eta mah atuh pamajikan si Akep. Jadi kusabab euceul ngarongrong kana jadi salaki, euceul lain nunjang, lain mere spirit, tapi ngarongrong terus-terusan antukna salaki aral, tungtungna ngaji buta kabul, buta hejo. Terong buta dihakan. Tak terus ayeuna urang kudu ngomong kumaha ieu? Kudu Tak, ngomong tak. ngaji jumaah. Tak. Jadi wayahna ieu menyahan belum nya. Tenang. Tah pasti engke teh eta si buta teh bakal datang. Oh lamun menyan di bulan buta bakal datang. Bakal datang. Kayak malam naon wae da asal meuleum nyan. Ayeuna asa mulai menyan we. Jadi buta terong teh datang jika nama rek nagih. Sebab kasanggupan dewek teh dina tanggal ieu poe ieu jeung peuting ieu. Akang teu kudu sieun. Kumaha teh carana reng? Akang moal disebutkeun lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Teu meunang teh jalir ka pada manusia. Heeh. Ayeuna akang kudu sadar makhluk nu pangmulia-muliana manusia. Heeh. Nah akang mah kudu sieun ku jurig. Pikir ku akang. Oh, ini pikir bolak-balik mah bener euy, bener euy. Nah, agama teh lain gugulungkeun nu hungkul. Ulik. Agama teh pigaweun. Pigaweun. Pigaweun bener. Nah, akang teu kudu sieun ku jurig. Ieu jurig ieu. Teu kudu sieun. Jurig. Can datang dan Oh, punya acan. agen can show. Ai panyaurana teh itu jurig. Keler gitu. Asbak sama jurig. Asbak, jika jurig. Ampun. Jadi paduhun akang teu kudu sieun. Di mana datang jurig, akang langsung nangling. Heeh, lan pegang perang wijene. Perang wicenet. Bener. Singlar kapria tangkis denira melesak nyuduk. Suduk gendorong jurig. Jadi disuduk ke gerong jurig. Suduk. Loba awur-awuran euy. Tah, gitu Kang. Wadeke lah. Cik urang mah Kang, sing tenang Kang. Enak kuring rek nyebutnya, kuring rek ka Bandungan. Oh. Seolah-olah di dia jelema sesat. Bener. Seolah-olah di dia ngan opat mata. Heeh. Mata akang jeung mata Ijem. Mata kuring rek nyebut na kolong kursi. Bener. Mata wungkul. Mata unggul. Jadi tidak naon saya ingat lah. Saya gedeng deui ieu euy. Kang mere tanah. Hah? Murid juri rek datang mere kode. Heeh. Kumaha we carana? Biasana mah sok belum menyan. Belum. Belum menyan. Ayeuna boleh ke? Heeh. Angga kencang. Angga kanan. Bombat obat batuk. Batuk alatan alergi. Batuk alergi. Batuk godro. Batuk gangsa. Batuk alatan loba ting ngaroko. Bombat ubarna. Bombat ubarna. Produksi KB Parma Indonesia. Bombat.
Pepecah jalan lebih meser kupat waduh dia bangun geningan pepecah mah donongan ubah liwasu pulang upat Pak Engkus Rod Agung Jaya kawanan Upami saderek kaserang flu, demam, sakit kepala, prokol obatna. Prokol obatna. Obat flu tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol. Emut antak nangay tinan Pandak nalatas talangan Pegang epes Nengkum tangan Geus rada keueung peuting tah dengekeun. Geus teh meureun waktu nanya kangnya. Taun incuing geus disada. Kica-kica geus babau. Sugan lamun datang mah eta si buta teh kan bageuran sugan. Hah? Bageuran. Wow. Oh, olo pangulikeun. Jara rempe sato ngaganggu suara aing. Sakarara uji. Heeh. Si gareng ngadon kerek gitu. Unduk punya sasa gede-gede. Bae tanggung jawab aing ijem moal jadi wadal maneh mah. Kang we Heeh. nu karunya we ka kuring eta. Diraku kuring udah wadalkeun ah. Coba eta mun karara uji. Tah, Mana eta? cicing tong sieun mana ijem. Ijem. Nyumput dina keler sia. Kumaha kitu? Nyumput dina keler. Kasukuna heula bebeuskeun heula tak kana keler. Hulu kana seeng. Ambon lu kan mana? Itu ruban we kudulang. Heuh. Coba eta wit hidup ke wae duh. Tidid. Iya buta, kita bisa ngagerem secara dalang tuh bisa eueuh. Pan urang mah pan gitu, ieu mah cek dewek tidid. Kadang-kadang numpak motor meureun.
Ieu teh eyang buta terong teh nun. Bener pot. Sumuhun rupina parantos waktos nasim kuring teh ayeuna teh bade dipapageun. Maneh kudu ngawadalkeun dren. Dan gitu kan. Puting ieu Dren. Geus siap Parantos. syukur ha. Nah sirina hahaha. Jigana komik Kang ibu teh teu bisa seuri. Teu bisaeun. Sabab ieu butana sok ieu minang maca komik. Dieu teh dewek teh memeh ka dieu teh pot Kemana di heula? dokter gigi heula dren. Terek operasi sihung Heeh. hayang dileungitkeun Ameh naon? ameh dren. Leungit Ameh leungit huntuna sihungna. Nuhun atuh kumaha ieu teh? Nah anu bade dicabut nyawa teh ijem atana pisim kuring. Bohong Kang buta ieu nya. Ari Kuring we nya Kang. ari nyabut mah gampang pot. Nya Teh ari sora buta sakit cukup teh pot. cekap sakitu. Rada pikasieun. Kanu edan. Pot Kulan. engke mah ulah meuleum menyan ari nyamat eyang teh. Meuleum naon? Meuleum sate. Meuleum belut. Eta oge mitoha abdi rek dibeuleum. Nanging nya kitu. Sabab yang teh geus mengsir-mengsir bebalik pikir teh pot. Oh, itu yang buta terong teh berbalik pikir. Ayeuna mah rek usaha nu karong teh kana angkutan kota pot. Bener. Itu Dupi yang buta terong uninga. deren. Naon? Uninga naon anu di jerona peot di luar hejo. Nu di luar peot Di jero peot di luar hejo naon teh yang keula tidid. Wah, taluk pot. Taluk yang Taluk nya. Saya pamit taluk mah eta teh nini tumpak angkutan kota. ha. Tak kitu seuri teh geuning. Pot mana wadal teh? Lan Dek orok erek budak sakola. Edek si ijem dek maneh kuring we yang buta terong. moal dikayangkeun. Heuh eta mah leg-lege ku eyang. Saha? Abdi Besok atuh pot ka dieu malik. kana mah kieu we eyang buta terong. Heuh. Jadi abdi teh kulantaran hayang keneh hirup. Ayeuna ku eyang buta terong rek dibateus nepi ka dieu. Heuh. Cing aya ras-rasanana we eyang buta terong tah abdi teh gaduh artos ieu teh. Dilebetkeun kana korek api ku abdi teh. Ya. Mangga ku eyang buta terong geura buka dina jero korek api teu kirang sareng teu langkung aya pangikeun 6.500. Nyuhunkeun kabijaksanaan anak buta terong we ieu korek api teh parantos dieu si artos muga ku eyang buta terong bilih era mah nyanakna api-api uline heug dijejak heula nyangakeun kitu buta terong. Pan beunghar mana teh duit ti eyang. So ai kitu Nah peuti pake nyegok di kader eyang. oh bilih eyang teh boga ongkos ke balik kana angkutan kota. Ke teu mimiti lieur teh teu berbah dieu ye. Tong ngalilieur maneh atuh da ieu mah lilieuran saku. Pot Ulat tong nyarita wadal ah. Keung eyang teh. ieu ditampi ieu Naon teh? ieu dina lebet korek api. Hari kehadean mah da. Pasti diterima ku eyang. Nuhun atuh. Lamun ku yang mau diterima kurang lebih cokot. Mohon Kang. Ieu tah ieu dulur eyang ieu. Motok irungna ge gede buleud. Si gareng. Nya. Sumuhun. Dulur mana? Itu si gareng. Gareng teh itu Sugan teh wakil eyang. ari taun. Aya taun. Iya Kang eyang-eyang teh. Iya eyang teh. Oh, anu sok dibere duit dina korek api mah meureun eta mah
buta terongnya. Ini buta terong. Lain jelema nya. lain da anu resep kanu karar itu mah pagawean buta eta mah. Ya buta teh poek. Gitu. Teh nyawa dihukum. Itu teh yang buta terong. Ari maneh teh sieun ku ya. Henteu. Urang tadina keung. Ayeuna mah Ayeuna meresep ka eyang teh orang ya. yang di chat Diko. Mata teh yang teh cek yang gerek balik pikir. Iya. Ngawadalkeun jelema teh yang teh loba musuh. Loba musuh. Ayeuna mah mun anu munjung teh wadal teh ku pak serupaning papaisan. Pais naon? Wah, pais impun. Pak Ismail. Bisa gitu. Tuh eyang kaleresan di dieu teh aya buntut cak-cak. Mana Tuh, eta mah nu kitu mah ngeunah mah diurab itu teh buntut cak-cak atau mik? kabel. Ayo kabel. Eyang bade beakeun bahan. Wis. Moal ari beakeun mah Ngan eueuh pika serius. tangge jeung teu teuing ge. Cadasna temong neng nemi kiring kueda